Salah saji kisah sedih jeung lucu anu nyaritakeun barudak kampung ti Sunda anu dipapanggihkeun di salah saji kosan di Jakarta. Sebut wae ngaranna Ibu Widya. Enak kali pun tinggal di sini ya, sambil makanan pula. Ibu kos paling galak jeung bawel anu kakarek dipanggihan. Beda jeung ieu. Belum nih, lagian mereka malah mau denger tapi yang lagi. Bapak kos nu bager, super kalem, jeung sok ngartikeun. Ieu Yayat, budak Subang anu paling jago nyieun alesan. Namun ieu Otoy, orang Sukabumi anu cita-citana luhur tapi pagaweanana sare wae. Ieu Wawan, asli Cianjur anu sapoena miakeun waktu di jalanan ngamen. Lamun ieu Nanang, orang Tasik anu paling hese lamun diajak ngobrol serius. Jeung ieu Aceng, budak Cianjur oge anu loba duitna. Pak, pengalaman wae atuh. Mah ieu kosan teh mayar ieu, kosan rek dijutina. Cah, teuing anjing tuh buat duit aing oge. Tuh jualan galon, salon dengan segala salon dijual ka mana ieu. Tuh jalan deui apa kumaha ieu teh. Masih otoy wae gitunya. Toy. Toy. Coba budang atuh lah sare wae sih teh. Naon teh? Ieu kumaha ieu kosan euy. 3 bulan can mayar kumaha tuh. Lieur aing ieu babatok euy. Siapa anak ieu? Kumaha? Sok coba tulisin kumaha. Namun boga kosan ka ieu. Heeh. Tah ngumpul ka ayeuna mah. Nah, eta kumaha menyumput wae ieu urang ieu. Ah, milu wae aing. Kumaha ieu teh ieu. Kumaha ya? Kumaha naon ya? Iya jadi parantos ibu kosan teh tos nanyakeun naon tadi teh Toy? Kosan kaningan kosan cenah terus nelpon tadi teh si bapak teh nagih cenah gitu. Jadi kumaha solusina ieu tos kami teh sok seueur duit biasa namanya. Nya sok seueur duit teh puguh we. Lama terus. Iya, lama Bahasa kita. itu kumaha kabar sehat ya. Sehat ya orang. Iya ceng ieu teh. Naon si ibu teh terus lagi duit di kosan kayak tadi teh kasih ieu teh tegaduh sina tos ngamen teh kalah juga bukan cenah. Bukan orangnya gara-gara jujur. Lumayan. Ya dari tawaran kurang gawe ningan. Kalah ningan. Ngamen lah. Coba ieu pemandangan
Jadi baru dapet sih narek nyumput begitu ibu kosan ka dieu teh cenah tah kumaha. Tapi lamun kita mana bukan Nah, eta aduh. Iya we ini tuh nyumput. Urang aja gajian urang. Aya tuh. Bayar kos emang sabaraha lah. sabaraha kosan teh? 12 kan itu. 12 nya. 12 15 we 300 aja eta meureun Kalau nggak gampang, udah gajian tadi sabaraha, tadi urang nyokot teh geus dari pula urang 2 juta urang tadi. Nya sagena di mana? Baru mungkin barang-barang orang berdarahan. Itu. Enggak lah, ini harga coba. udah hitung heulanya. Batu lagi mah. Ibu kosan. Ayo dulu teh, nyokot teh. Dompet pada kieu ya orang itu. Gimana sih sekarang? Wadim. Duit mah, Pohon undang meureun. Meureun. itu orang tadi nyokot di ATM. Jadi nyumput dia mah. Jadi Ieu mah geus. Biasa kieu urang. Kemarin kita kembalikan nyopet Wah, dia mah urang salah nyokot ieu mah we. Kertasna pula dicopot aya duitnya kan. Geus sakieu heula tungguan episode part 2 na.